kakuatan geus ngeureuyeuh dicanakan ku Allah. Cenah Abah bae mah nanggung sakintal ge kuat tapi hanya tong menang salaki teh ngajengon bakat kuminang nanggung urang satan beak salaki teh direre ku pamajikan salaki aing eta suku geus pahili jeung pacun untuk geus loba janelaan bakat belaan wecel eta teh geus dicabul kakuatan teh turun geus mulai letlong cangkeng geus loba nyeri ngadian geus teu pati kuat sing sadar diri geus kitu teh enteng teh lain keur di make up wukul keur gentengan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku buah pare ngalana dibaraseuhan duka geus tarunu duka sawareh nuntut sarare nu ngajawab salamna sorana da teu ayaan daramang urang tawang alhamdulillah wargi-wargi melak jati sisi leuweung di Banyuran ngangok cai bisi tadi ngawal salamna nuju rada manalaweng urang cobian sakali deui wios di wihan kela moal waka ngobrek aya nu moto bisi dikana FB-keun alo teka tempo geugelisna keur calawakna marrotan saniyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada kacauan kusin kuring besok inget papatahun bapak Heni ari ngajawab salam teh didengekeun ku apa lain wakof lain wasol. Nah ilmu tajwid teh aya wakof jeung wasol. Waalaikumsalam lain wakof lain wasol. Yang kudu kumaha atuh apa? Waalaikumsalam. Punten lain mamatahan ngojai kameulik da geus bisaeun. Afdhalus salam salah samaroh cek Rasul. Pangutamana maca salam teh tilu balik urang nyontok ka Rasul. Kapang-pang penting ayana urang tawang belan hujan cari cintarang ketuunan atau padiku terek nyontoh sunah Rasul. Afdhalus salam salah samarroh sakali deui wios ibu ikhlas ngajawab ridho moal ame moal ngamekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Katampi walaran salam nepi ka 3 kali ku bakat sono ka urang tawang da pas ngaji bulan kamari eueuh mustaminan teh termasuk si Allah ge teh hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nu ngawal salam sing paranjang yuswana amin. Tambih-tambih mancar cahaya keimanan jeung kaislaman amin. Ulah ukur kuat iman teh bisi kagoda ku awewe, bisi kagoda ku lalaki batur, bisi kagoda ku dunia jeung luhurna pangkat, mantap iman teh sing mancar cahaya keimanan jeung kaislaman. Sing laleungit kasusah jeung kabingung da amin. Anu keur bingung teu boga jang bayar hutang pengalangkungan penting ayeuna sing geura kabalayar hutang na amin. Pangtarikna maca amin pangbadagna gede hutang panagana. Kumaha cara enak da geus beuki penting biasana 10:30 geus turun di panggung si mukuring. Loba tantangan jeung rintangan ciri pisugaeun tantangan jeung rintang gede luar biasa. Ieu teh ibroh keur urang sarerea pengajian di Tawang sakapeung caang sakapeung poe berarti hate urang nu hadir teh sakapeung eling sakapeung teu eling. Lamun dipersentasekeun loba keneh teu elingna daripada
elingna disebut we cek santri mah wujud kal maknum aya kaya jentulna sila di masjid jentulna nangkep harigu di luar masjid teh nyaho hatena mah nempo gelisna ibu Heni lain goreng sangka lain nyangka nuduh ieu mah Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakali deui wa qala Rasulullah in aradtum ar-rahata waqtal maut minal 'atsyi wal khuruja ma'al iman wan najata minasy syaitan fahtarimu hadhihi syuhur bi kasratis siyam wan nadami ma salaf minal atham wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Dina kitab Durratun Nasihin teangan satu acan dilajengkeun penghormatan simkuring ka sadaya wargi-wargi anu hadir. Urang diajar ngalempengkeun heula niat lebar waktu nuku urang ayeuna keur kasorang anu ku urang ayeuna keur karandapan waktu nu tadi moal datang deui waktu nu tadi moal kaalaman deui waktu nu bakal datang can puguh ku urang kasorang mun cek bahasa wa ajengan anu tadi rikat indit anu datang cepat mangkat nu can datang masih suwung nu hadir mah nu ayeuna cik urang lempengkeun niat mangga la ilaha illallah la maujuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapadamel Allah la Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Marna lamun babacaan dibarengan jeung hadirna hate ka Allah ketika lisan macakeun la ilaha illallah cek hate lana cek lisana la nabil istidrokil afrodil jinsi la anu ngeuweuhkeun afrod jenis nu diangkeun pangeran salian di Allah geuwat jawab ku urang wujudkeun nabi isbatna sing aya cek lisan la geuwat jawab ku hate maujuda ilaha illallah hu
Rabbi eta disebutkeun nafyi isbah. Mangga ngaji sisi jalan dari Bandung ka Kempok. Al mukarramun wal mukarramah segenap para alimil ulama wal juamah. Teraskeun para ustad wal ustadah alladzi lam yuzkar ismuhu ta'dhiman wa takriman, wabil khusus para guru-guru simkuring nampak hadir anu sami ku simkuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Aparatur pemerintahan kaluksan pun Allah pemerintahna sareng setap-setapna sami anu ku simkuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Kurang doakeun wabil khusus para kiai, para ajengan, para ulama, para ustad wal ustadah anu langka penerusna 10 tahun ajengan maut belum tentu anu sanggup ngagantian posisina. Urang doakeun dina riungan urang anu ayeuna panggeulana didoakeun mudah-mudahan para kiai, para ajengan sing paranjang umurna bari bisa ibadah amin. Sing nyaangan ilmuna kana dirina nyaangan ka umat dimanapun berada amin. Mudah-mudahan para kiai, para ajengan sing jalembar rezeki na amin. Mudah-mudahan para kiai, para ajengan sing ditambih-tambih bojona amin. Kunaon euceurek amin teh tulus. Da atoheun Mang Haji mah didoakeun nyanung teh. Tarawaregeun hiji geuning. Oke para pamimpin, mudah-mudahan ku Allah sing jadi pamimpin-pamimpin anu adil, pamimpin-pamimpin anu bijaksana, pamimpin anu bisa mengayomi ka masyarakatna, paranjang yuswana, ulang anggap ente jadi pamimpin teh teu gampang. Kadang hiji waktu mah teu tibra sare-sare acan. Ngomong ngadenge aya sumang kana cenah dihakan ku kepala desa dudut wae jangan teh bisi can ajaran heuceu jadi pamimpin teh kumaha ulah sok waka goreng sangka. Mudah-mudahan pun Allah pangdoa ti simkuring uakna ieu teh bahasa teh uangan uana uang muda ieu mah ora keneh jaba geulis keneh. Mudah-mudahan jadi pamimpinna sing mampu mencontoh mensuri tauladani kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh incuna almarhum Mang Haji Romli kadu putra dua hiji De Aisyah Saripah kadua De Wahab De Aisyah Saripah kadu putra Neng Fitri Arjuna teh nu janten kepala desa. Mantak lain batur boroni ayeuna kepala desa ece jeung akang jeung sungguh teh dulur aki ece jeung aki abi teh sarua aki-aki. Terus mantak kita lain batur ieu teh nu hadir teh dulur kabeh nini ece jeung nini abi teh nini kabeh ge nu hadir teh nyangakeun silaturahmi ka sadayana bade ditampi. Bahkan aya alumni Cireresek dia mah harewes apal si nyai mah keur buduk hulu naon aya nu apalun ka simkuring aya siada kuring teh di simkuring mah geus lentah kadenge sial aya nu apal keur tataranyangna sia cenah ayeuna mah geus geulis alhamdulillah. Nya urang mana atuh ieu teh geus buku urang Perancis urang deukeut peranakan Cireresek putrana almarhum Apa Soleh Makmun sareng almarhumah Manenoh Nur Munawwaroh kasalapan hiji almarhum ajengan unang tos almarhum kadua Haji Ade di Marga Cinta katilu teh aing nu ayeuna di Ciresek nu kaopat EM di Bekasi jadi kos kurupuk eta mah anu kalima Basir di Brunei ek nyangan duit rubat can balik-balik tepi ka ayeuna ge anu ka genep almarhum anu katujuh ka inten nu aya mah abdi teh kasalapan mantap bungsu bangseot kabagean susu peot tapi pangjangkungna jeung panggeulisna deui. Abi calik teh di kebon teh di Bojong Gambir ayeuna mah di Kampung Cibuntiris Desa Mangkon Jaya Kecamatan Bojong Gambir Kabupaten Tasikmalaya perkebunan teh lega kebon teh teh nganu batur di ditu. Biduana abi terus ngadampa 13 tahun di Bojong Gambir alhamdulillah teu asa ngumara alhamdulillahirabbil aya nu panasarita tadi teh ngicep-ngicep ngandu kabogoheun ka kuring teh mata dibejakeun heula lain batur sim kuring teh ieu teh urang Cireresek. Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak muda-mudi nini-nini aki-aki para duda para janda anu sami rawuh hadir dina peuting anu ayeuna dengan tujuan sama untuk mencari ilmu bade ngupingkeun ceramah ti hiji istri anu
namina Siti Hening Nuraini anu cicingna di Ciawi Pojong Gambir. Ciawi itu tengarangan teh anu gelis nama leuwih lah batan si Syahrini mah. Dengan satu tujuan tadi dibacakan kalimana la ilaha illallah la maqsuda illallah. Urang ngariung penting ayeuna anu diuk dina kursi nu nyarane di jero masjid nu dina emper masjid eta kabeh nu dituju hoyong kenging karidhoan Gusti Allah. Mudah-mudahan penting ayeuna Allah namplokeun barokah, namplokeun magfirah, namplokeun ridho ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu aya bahasa paling utami sabadana sim kuring ngahaturkeun salam kawis takdim kawilujengan Islam. Rek dibalikan deui nu dibasa di pasar sapi musim kuring penting ayeuna da mustamina teu pati loba. Bisi pajar meunang ngapalkeun lain meunang ngapalkeun, bisi pajar meunang nempok tina YouTube mantakna penting ayeuna loba anu teu hadir jalma di akhir zaman ayeuna nu teu pati resep ini ka pangajian. Aing mah da loba ieu nanti bege mineng ngadengekeun mamah dedeh. Urang mah mineng na YouTube oge nempok aing minta minang YouTube ge nempok pajujun eueuh tina hadisna sajalma nu ngadengekeun ngaji tina YouTube anu ngadeng nempokeun ngaji beungeut na tina YouTube bakal dihampura dosana. Lamun penting ayeuna ibu-ibu jeung bapak-bapak nempok pabentuk gelisna Ibu Heni eta nu bakal meunang hampura dosa. Cenah tangkiul qaul fi fadilatil ilmi wal ulama ngan lain urang basim kuring mah tukang nyekel mie ngan kemapai-mapai lemur batur kan itu nanyakeun ogenan abi teh can eureung ti bulan mulud keneh tapi ka Rajab tapi ka bulan Rewah ge masih loba ngulem teh alhamdulillah mantap dibere parung lampu teh lain mu ngaji sorak dibagi kan itu nanyakeun ogenan penting isuk ngaji penting isuk ngaji tung-tungna tapi ka memeh puasa sim kuring mah teh masih keneh nyekel mie di imah teh eureung nyekel mie di abi teh. Alhamdulillah. Ulah sok nyangakeun puji kabeh milik Allah. Mun cek bahasa mantekna cek santri wa kullu afrodin min afrodil hamdi milkun lillah. Loba santi haur kuning tukang ngerablin mantek diaji. Sakur-sakur afrod jenis puji kabeh milik Allah. Sok dinadomkeun qodimun li qodimin qodimun li hadisin hadisun li qodimin hadisun li hadis ku sabab kabeh puji milik Allah wa kullu afrodin min afrodil hamdi kulillah ku sabab afrod jenis puji kabeh milik Allah hirup di alam dunia ulah sok ku bedah dipuji ulah sok kempes ku bedah dipoyo jalani urang mah sing berangkat tina lillah hirup karena Allah nu jadi pamimpin nak sing karena Allah nu jadi masyarakat nak sing karena Allah anu jadi mubalighah nak sing karena Allah nu jadi qori-qoriah nak sing karena Allah nu jadi pengusaha nak sing karena Allah lamun borotot kabeh karena Allah ketika naon nu dipigawe ku urang ketika naon anu diusahakeun ku urang teu sesuai jeung kahayang moal aya istilah ngarasul moal aya istilah urang teh kukulu teu sesuai jeung kahayang teu sesuai jeung cita-cita urang kembalikeun urang mah niatna karena Gusti Allah mun jadi pamimpinna niatna karena Allah insyaallah bakal nyaah ka rakyatna lamun teu jadi rakyatna kabeh niatna karena Allah mangga goreng we pamimpin moal nyalahkeun we pamimpin teu kabagian duit palsem di Boyong Gambir sok nyarekan RT jeung RW urang Boyong Gambir sok kitu teh sarua we di dia kitu oh kitu pan heueuh urang Boyong Gambir di dieu kitawang mimitina eta teh dugi ka seret di kantor kecamatan teh keur ngadaguan duit palsem ai palsem teh sok panas teh kabagian sok molotov api luncat si kimatana usum magesek nom kayak nama jong beas untuk kabagian molotov jadi RT undang teh kantor ini sabaraha ka ieu RT sia teh 1.500 sabulan dicorepan heueuh ku masyarakat sing lillah we lamun kitu mah urang teh kabag eueuh milik urang ulah sok hayang-hayang teuing dibere eta teh ngaduakeun fakir da di ditu nage di luhurna keur jalma fakir
sing jadi pamimpin anu adil, jadi pamimpin anu bijaksana, mikirna kieu, Gusti belum tentu mampu abi jadi kepala desa, belum tentu mampu abi jadi dewan, belum tentu mampu abi jadi bupati, nyalakeun gara-gara ku Jokowi Indonesia loba bencana, leuleuh na Qur'ana. Benar, toharal pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Toharal Jokowi. Benar, dohirna karuksakan di daratan jeung di lautan lain ku pamimpin. Akibat jalma geus tukang ngomong tina aturan agama, akibat jalma geus tukang ngomong tina aturan kiai, geus malengos tina papatah ulama. Muncul ayeuna virus corona tukang kokorobet na jero calana. Manusia rek umrah ge teu mantong. Urang bojong gamir, Allah mutawab teh cenah aya mah kosong, deuleuh cenah Quran dan hadisna. Lamun di Baitul geus ulu tawab kereh datangna kiamat. Loba nu tawab. Sim kuring pun andi anyar balik, kurang abang dade anyar balik kamari umroh. Alhamdulillah. Silillah datangna penyakit aneh-aneh Allah buru-buru hayang di palodaran. Engkau emek di podaran. Sing kembali introspeksi diri cek Rasul, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha wa yabtaliyahumullah bisalasim baliyatin ulaha yarfa'ul barakata min kasbin wasani yusallitullaha sultanan dhaliman wasalisu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Lain salah pemimpin ku SBY diomongkeun kusung ayeuna ku SBY mah kieu, ku Jokowi mah kieu, kembali ka diri urang. Jalma di akhir zaman ayeuna geus teu ngadengkeun papatah kiai, teu ngadengkeun papatah ulama, aya mingonan ge tara didatangan. Us ayo kokolowongan eta ajengan di masjid ibu-ibu perhatian. Ayeuna teh jadwal mingonan marang ngagera sumpingan sabab ieu kawajiban. Di tema kudu ngewa ka ajengan tukang nyindiran air na pamajian, tukang air teu ditiung di siniran. Ajengan fanatik cenah. Aya di dieu kitu aya. Lobanya. Di tema bawa tadi na pian parek. Mohon akang abdi ge terang ayeuna teh jadwal mingonan ngan kuring teh moal datang lamun sia nu mamatahan ka ajengan geus nyebut sia nyebut tadi ajengan kukut siga nu milu marabah pernah mere jajan jeung anakna pernah mere pareos panen teu pernah bener mantap ku Allah bakal dibere tilu siksa di dunia kene hiji yarfa'ul barakata min kasbin dicabut barokah tina kasabna duh hulu nyawa eta usaha hulu dijieun suku dijieun hulu beurang dijieun peuting dijieun beurang komo bapak-bapak nepi ka saware mah pohok salat meuni kakesang kakehed-kehedna neangan duit teh da teu mahi-mahi pamahi-mahi angor we hampir ka unggal hulu utangna ge ngadongengkeun di bojong gambir kitu teh ieu sabaraha bae da giliran waktu salat mah hayalan salat di kantor ngajedog di kantor nuker dagang jongjon ngaladangan nuker di sawah nongeng liang taina keur ngarame jeung keur anurna anu keur ngagebugan pare nuker panena daena mumpang-mumpang dibere hujan nepi ka poho salat pantes ku Allah dicabut barokah tamahi-mahi bang emok jadi sasa di bojong gambir mah rek aya hutang teh nyanyi heula Indonesia tanah airku tanah tumpah darah kakara aing mah saumur nyung hulu anu ieu rek aya hutang nyanyi heula di bojong gambir nu kitu teh sarua di dieu heuh kapan 11 12 nu burung galena nu burung jeung nu diharapkan barang lima teh dibikeun ka anak jeung pamajikan naudzubillahi min padahal usaha unggal detik unggal leupeut menit unggal beurang unggal peuting kunaon teu mahi wae kunaon teu cukup wae nu nyukupkeun lain mah banyak duit nu nyukupkeun lain negana sawah nu nyukupkeun lain luhurna pangkat nu nyukupkeun lain gedena gaji tapi Allah anu maha nyukupkeun Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli halil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah bu duit mah loba teu bisa ngamamahi teh saeutik mantap disebutkeun rezeki barokah mah saeutik
mahi loba nyesa manu korek ya sedih saeutik mahi loba bisa itu nyebut nyesa we pakarena hajat dikabulukan karek lagi didikon ka tetangga ieu mah dicek awi di ditu sabarang bae da Allahu Rabbi pati Allah nu kitu teh di dieu teu moal amal aya nu moal dia mah aya kitu teh alhamdulillah sadar diri pula sok bakal goreng atur aya paribasa gajah depan mata tidak kelihatan sumur semut di seberang lautan katempo teu kadeuleuh kasalahan diri urang loba nu kang ngomong tina aturan agama dicabut ka barokan hara rese ekonomi teh gara-gara ku Jokowi mah nya kana Jokowi teh Allahu Rabbi kembali introspeksi diri orang hirup loba kumpul kana nikmati Allah orang hirup loba ngengke-ngengke kana aturan Allah loba ngengke-ngengke kana kewajiban loba ngengke-ngengke kana perintahan Gusti sholawat wa salam mudah-mudahan salamina diculah limpahkeun ka junjungan alam revolusi Islam habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkah-berkah jasa anjeunna urang sadaya tepi ka peuting anu ayeuna sanajan urang teu pernah ningali pameun teu anjeunna sanajan urang teu pernah sasarengan berjuang sareng anjeunna sanajan urang teu kantos langsung diulang ku anjeunna tapi urang masih keneh tetep kuat keimanan kaislaman urang cacak wal komo urang kudu gede harapan kudu gede syukur ka Allah Subhanahu wa taala masih keneh dipaparin kekuatan iman jeung Islam amin ya Allah ya Rabbal oge dina iman Islam eta sing mancar cahaya keimanan kaislaman urang hakikat ka Allah Subhanahu wa taala penting ayeuna urang ngariung sing jadi saksi nembongkeun rasa cinta urang hakikat ka Allah syariat ka Rasulullah sallallahu alaihi di antarana kumaha kulobana maca sholawat man nasiya as-sholata alayya nasiya tariqal jannah cek Rasul saha jalema loba poho kana maca sholawat berarti eta jalema poho kana jalan di surgaeun nah penting ayeuna pisan ngalangkungan riungan urang sadaya nembongkeun rasa cinta urang hakikat ka Allah syariat ka Rasulullah urang sami-sami maos sholawat siang sholawat nu membuahkan pahala lain indahna suara lain alus nu sholawatna komo make musikna tapi ketika lisan macakeun sholawat hate rasa ngaguru mahabbah ka Allah jeung ka Rasulullah lisan macakeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cek hate ahbabtu ilaika ya Rasulullah ahbabtu ilaika ya Rasulullah ahbabtu ilaika ya Rasul siap ibu bapak siap maca sholawat encan dulu siap ngaji tapi ka jam 1 siap siap kurang tawang kabeh abi mah arek bali 4 jam ka bojong mir teh aqimis sholat 'alal habib wa sholatuhu sholawat lain ukur manusia biasa malaikat sekalipun sadaya nak sok maoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi. Bu
dina eta surga seueur wahangan-wahangan walungan lamun sakurang tawang sawahangan cai susu sawahangan cai herang lain cai herang cai atah ieu mah urang tahu kok bakat peritna nyuguhan ke cai atah sawahangan cai madu sawahangan air jeruk sawahangan cai arak anu diharamkeun arak teh ayeuna tumaros Kangjeng Rasul pakola li Jibril liman hada ya Jibril Muhammad liman shalla alaika fi rajab keur saha eta wahangan anu sakitu indahna caina anu sakitu herangna leuwih amis daripada cai madu leuwih tiis daripada cai es leuwih bening daripada cai nu aya di dunia leuwih amis daripada cai susu nu aya di dunia keur saha eta teh Jibril Muhammad liman shalla alaika fi rajab keur umat anjeun isukan di akhir zaman nu getol maca sholawat keur anjeun utama di bulan Rajab. Siap maca sholawat siap? Pengganengku keresek teraskeun. Ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati syafaati Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biridhaka ya Allah biridhaka ya Allah biridhaka ya Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mudah-mudahan barokah aosan shalawat urang sadaya dina wengi anu ayeuna. Mudah-mudahan ku Allah urang dipilih janten umat Kangjeng Rasul anu disafaatan ku mantenna di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya kene waktu 40 menit deui, sabaraha menit deui. Rasa korupsi pamali. Teraskeun? Capek. Emang capek nu dihanap mah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amin gitu ojo. Bejaan. Sakali deui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pangangusan wengi ayeuna ece jeung akang dikaitkeun kana peringatan Isra wal Mi'raj baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan cek simkuring di zaman now ayeuna, di zaman milenial ayeuna, lain waktu maca sejarah Kangjeng Nabi di Isra jeung di Mi'rajkeun da budak leutik geus pada nyaho akang jeung ece nu hadir ayeuna ti mimiti dikandung tepi ka ayeuna geus sabaraha puluh kali peringatan Isra Mi'raj. Leres geus pada apal Rasul diisrakeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa ditaekeun sampai ka langit katujuh ka Sidratil Muntaha sampai alam pangluhur-luhurna geus pada apal. Ngan aya doa nu kawarit ti Kangjeng Rasul urang diajar penting ayeuna urang diajar nyalingsik diri ngotek tak raga sewang-sewangan. Apakah orang geus mampu geus bisa mencontoh mensuri tauladani daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok dibaca sholawatna nu kawarit ti Kangjeng Rasul. Allahumma barik lana bi Rajab Allahumma barik lana. Hiji doa di bulan Rajab tepi ka bulan Ramadan. Urang arek tuang yang harapan sangu geus disanghareupan, pedana geus disanghareupan, orai hejo geus disanghareupan. Lamun masih kene inget sok ngadoa, lamun keur digawe capek di tengah sawah di sisi galengan, lamun keur capek ngangon, lamun keur capek dagang kadang minum ge poho bismillah bismillah acan. Geus jadi kebiasaan urang mah minum ge ku kenca, geus teu nyunah ka Kangjeng Rasul. Minum teh siga sapi jeung kuning leguk bisa kali kedek dicontohan ayeuna ku abdi. Teu nyontoh ka Rasul da nginum teh. Nu nyontoh ka Rasul mah kieu sategung. Bismillah. Cenah haus keneh tuluikeun bismillah. Haus keneh tuluikeun. Kang minum urang mah geus teu nyontoh ka Kangjeng Rasul. Bandungan ieu cai sim jadi tapakur keur kurang cai ka mani 8 bulan ka mana ece hayang meh. Komo lamun geus boga gawe jeung bapana kerak dina pingping rek ka mana adus teu geus aya cai urang tara syukuran ku Allah dibere cai loba di hujanan ayeuna teh kehendak Allah. Cek hayang mah cek urang tawang he ka karak
amin. Hei hujan baiklah kabul kahayang jalema. Sawabikul himamilah tahruku asrul aqdam. Setinggi-tingginya harapan manusia, setinggi-tingginya harapan jalema kahayang manusia mau bisa ngadobrak kudrat iradat Gusti Allah. Penting ayeuna sengaja ku Allah diturunan hujan, mudah-mudahan sing jadi hujan rahmat ulah ngahalangan kana ibadah amin ya rabbal loba. Penting ayeuna masyarakat nu teu hadir ngaji leres, aya nu urang doakeun keun bae nu teu hadir ogena cek tadi urang doakeun nu teu hadir ngaji penting ayeuna pedah alejan alasan hujan sehingga rancang bae amin. Penyakitna marengkol ngeukepan belum tentu pangiri jeung penting ayeuna benar, belum tentu bakal pangiri jeung rojak nu bakal datang, belum tentu umurna bakal nepi bener. Doa rek barang tuang ku Rasul contoh Allahumma barik lana bima rozaqana barokah nu dipenta. Ngadoakeun anu kawin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair geus tilutah minta barokah ka Allah. Naon disebutkeun barokah teh ziyadatun fil khair, tambah-tambah kahadean. Ari urang mah nu dipenta ka Allah teh hayang luhur pangkat, hayang dunia anu loba, hayang loba rezeki, hayang lega kebon jeung sawah, hayang pamajikan opat, cek berlipat-lipat, rumah teh bertingkat, istri 4 cantik memikat, ai kabarokan hirup ka Allah teu dipenta. Benar? Barokah hirup penta ka Allah. Hiji dina bulan Rajab utama Rajab anu ayeuna karek melem 10. Geus nepi ka mana umur urang dikirna ka Allah, geus nepi ka mana elimna urang ka Allah, geus sakumaha urang loba maca sholawat ka Kangjeng Rasul melem 10 ayeuna bulan Rajab. Leres kang bertanya ka batur cek tadi simkuring lain mamatah dakwah ka manapun dimanapun lain rek niat ngadakwahan batur tapi rek mempelingan diri si aya manfaat ke umat. Geus nepi ka mana? Geus sagede kumaha amal urang di hadapan Allah. Geus nepi can ibadah urang ka Allah. Kaifa yasukul qalbu syar'an muntabi'atun fi mir'atihi. Arek kumaha bisa usulna ibadah urang ka Allah. Rek iraha bisa nepina ibadah urang ka Allah sementara rereget kotor hate urang masih kene numpuk dina hate urang. Sirik, bidik, jahil, kaniaya, panasparan jeung sabangsana katangga kabeli kongkorong urang anu muriangna, katangga kajian imah urang anu hareengna, katangga kabeli mobil urang anu setrukna. Modal wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain urang dieu moal di dieu mah moal pati eueuh. Terus tapi ka mana? Rek kumaha atuh musuna? Ongkoh urang teh tukang salat. Kunaon ongkoh tukang salat tapi masih ya. Kunaon ongkoh tukang salat tapi ngomongkeun batur masih dihanca. Kunaon ongkoh tukang salat tapi pamajikan batur dipaling. Ongkoh tukang salat salaki batur digaet. Kok tukang salat eta teh? Sedangkan Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ku salat teh ngajauhkeun pagawean keji jeung mungkar. Geuning anggar ngomongkeun batuna galada geus biasa. Geuning anggar ku atas asal nyisiran duuk di temong-temong. Lain urang dieu ibu-ibu di ditu. Di jilbab rapi tiungna ayeuna mah alhamdulillah nyaho aing ge keur ngaji teh. Da balik ka dieu mah dibagekeun kana kursi. Kapan ngajian di tiung ge dibolitkeun kana bohong susu nyeuneu sagede rantang sabola. Liang deui ka tempo tiungna dibeungkeut, bajuna merecet, calana kos lepet, oyong katingali. Dulu itu
kulit beki keriput ningali banget geus pahiling ku minum ku kokoloteun boro-boro ka beli lopli boro-boro ka beli pon beak ka bagang pake meuli pecin jeung meuli uyah pake meuli jajan budak geus pahiling jeung tarang hawu lalai oge geus sifat deukeut eling ka Gusti Allah ziyadatun fil khair umur teh lain namahan Kang beuki murangan beuki dieu teh kakuatan geus ngeureuyeuh dicanakan ku Allah cenah abah bae tos mah nanggung sakintal ge kuat nepi ka nyeunol tongongna salaki teh ngajeunol bakat kuminang nanggung kurang catan beak salaki teh direret ku pamajikan salaki aing eta suku geus pahili jeung pacul geus debrang suku geus bawa kengkeongeun suku Allahu Rabbi ningali rarai geus kembong untuk geus loba janelaan bakat belaan euceul eta teh geus dicabut kakuatan teh tuur geus mulai leklong cangkeng geus loba nyeri ngadian geus teu pati kuat sing sadar diri geus kitu teh enteng teh lain keur di make up wukul keur ngentengan diri sok entengan lamun ngenteng teh sing eling Allahumma kama hasantal khalqi wa hassin huluki beuki ngenteng penta kabarokahan umur semakin kolot umur semakin ngadeketkeun diri ka Gusti Allah semakin getol ibadah ka Gusti ibadah mahdhah jeung goer mahdhana vertikal jeung horizontalna saimbangkeun lain nyaram usaha lain nyaram tani lain nyaram jadi pemimpin lain nyaram jadi pengusaha baik ngantingkatkeun katakwaanana sok dibaca ku khotib setiap Jumat bener sok wasiat kadirina ku takwa usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun ari mantog ti masjid ti imah bawa senal capit balik ngabubuk senal India nyari tanah eta khotib nyari tak kudu ngelingan takwa geuning mantog ti masjid ngabubuk senal bapur berarti candi barokah umur urang teh jauh keneh barokah umur teh kunaon dicontohan ku Rasul Kang Rasul berangkat di Masjid Isra bener di Masjidil Haram ka mana deui mangkatna ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa ditaekeun ka langit ka-7 di langit ka-7 lungsur deui ka masjid nyontohan ke umatna nyontohan ke umatna khusus anu aya di desa Tawang sing resep ngamakmurkeun masjid geus akhir zaman teh ayeuna masjid pagede-gede tapi eusi nama Allah ratusan juta jeung masjid miliaran di Bojong Gabir jeung masjid can angeus-angeus duka geus beak sabaraha miliar untung subuh mah kenek jeung supirna di dia ge kitu sarua osok digaingkeun bapak-bapak lamun salat subuh osok buru-buru nyaring buru-buru wudu aya nu sok ngamuk banyur ku cai saemer mah lamun teu gawat wae hudang euceul gawat ngamparkeun sajadah wudu ti heula salat hareupeun bapana Allahu akbar usolli ala hadal mayyiti kapan berbae hatena lain teu kadenge anu tahrim ti jam 4 lain teu kadenge anu tahrim ti satengah berarti modal salaki urang hate naudzubillahi min kitu henteu salaki euceul lamun kitu tukang salat ieu mah salaki euceul beresin make utang ieu meusina isrokon atuh bapak-bapak sing daek ngaramekeun masjid di antarana 7 golongan diisukan di poe kiamat dina poe ngan teu aya ieuh-ieuh kajaba arasna Gusti Allah keur bapak-bapak khususna tukang ngamakmurkeun masjid getek di masjid magrib ka isya ngicing di masjid teh siga aya sireum pulus di masjid sugan teh bapana nyaing sia bapana teu balik isya teh sugan teh keur itikaf di masjid ari di debat teh keur gapleh di pos rona teh ngaleh he ke urusan di ditu di Bojong Gambir kitu teh ati dia mah geus guguruna Allahu Rabbi subhanallah udah geus pujian ulah salat imam salagi aya masjid mah pribumi atawa sima kajaba aya persimah
bulan adan. As-salatu khairum minan naum. Salat teh arus daripada sare anu disundakeun mah kitu. Lain teu kadenge. Imah namah pipiran masjid celina reping tapi kunaon datang adan api-api teu kadenge. Tah nu kitu calon neraka jahanam teh naudzubillahi min walaqad tarakna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Golongan jalma-jalma nu goblok teh eling ka Allah tehna naudzubillah dicabut cahaya batinna ku Allah. Naudzubillahi min Bapak lamun didohirkeun fadilah 27 derajat berjamaah di masjid. Mimiti bapak-bapak mangkati imah najan can wudu loloba nama di baju ge ngancingkeun baju di tengah jalan salaki eceut teh. Bener. Tarek menghadap Allah tadi kopeah-kopeah acan kaos oblong anu pamere isi Allah coblos nomor 1 cenah. Terjadi dewan heula. Dibaca atuh ku budak Allahu Akbar coblos nomor 1 rek menghadap Allah. Ari rek menghormat bendera teu boga sumir ge nenta kata tangga ngahormat bendera rek menghadap Allah. Sarung anu 7 bulan teu pernah ngamo istrika. Salaki saha eta teh? Ti mimiti ini ti imah nepi ka wudu bu malaikat geus nganterkeun ka eta lalaki. Rek nambahan rahmat magrido narek ditamplokeun ka eta lalaki nalawang mesin geus siap malaikat teh nyiapkeun nyambut anu rek ngamakmurkeun masjid di jero masjid di pangimanan geus siap malaikat ditahan ku Allah rek nurunkeun magfirah geura hasilkeun maksud eta jalema geura jembarkeun rezekina geura hampura dosana geura barokahan hirupna barokahan umurna. Lamun didohirkeun walau nu jandak nu setruk siapa kamenta diganong hayang ka masjid ku sabab teu ditempokeun ku Allah fadilah 27 derajat lain hitungan cek dunia eta teh an bapak mumpung pagetol-getol ngabanguna belaan di Anyu kelas 1 kelas 2 kelas 3 golongan nu teu gablek 500.000 3 juta kelas 1 5 juta babalik nepi ka jadi ieu masjid di mana-mana belaan donasi ka unggal daerah donasi ka unggal kampung babari nyieun masjid mah tapi paling hese ngabangun hate jalema nu ngabangun masjid. So lagu Indonesia Raya teh hartikeun cintaan wage dalam Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Teng teng teng. Jiwa eueuh. Bagari ngabangun jasadna di mana geus hurung hatena wal aya masjid anu eueuh sia. Ngong adan lohor Allahu Akbar Allahu Akbar. Adan mana eta? Palembang. Adan abi eta mah awewe bisa adan ya awewe zaman ayeuna atuh. Allahu Akbar Allahu Akbar. Jongjon di pasar ngajedog di pasar. Nu di sawah jongjon di sawah, nu di kebon jongjon di kebon, di kantor jongjon di kantor, ngaladangan jongjon ngaladangan. Naudzubillah bisi ku Allah dicabut kabarokah. Geus teu asa rosa ngengke-ngengke salat teh. Geus teu asa rosa ngahir-ngahir salat teh. Khusukna can bisa atuh ngahormat waktuna teu di Mama Haji Sulaiman. Ieu wasiatna pun Bapak maneh hayang barokah ilmu hayang barokah dunia salat awal waktu sakitu papatahna hayang di barokahan dunia barokah ilmu salat awal waktu cacak-cacak wal komo urang teh teu ngahormat waktu elingna salat teh can bisa Allahu Akbar prai sagala katempo jeung sagala karasa bener susah kabingung darah tangan keur salat teh bray da salat ku Allahu Akbar wungkul akbarna Allah dieuweuhkeun pangeranna ka sawah keneh pangeranna ka kebon
berjamaah jadi ketol berjamaah nu tadina can bener salatna nu tadina tukang engke salat jadi giat salatna jadi bener khusyuk salatna lahir jeung batina nya kumaha atuh cenah cara khusyuk salat rek dibejaan ku simkuring kakalaki we ajengan teh sing harusu salat teh berat karasana daripada leuwih manggul 2 kintal kecuali keur anu khusyuk nu kumaha atuh ece nu khusyuk teh nu kumaha atuh akang nu khusyuk teh kageuning simkuring mah nu karasa Allahu Akbar bray sawah katempo rameteun kadeuleuh hutang bayareun ka BNI geus jatuh tempo bapana ti kota can ngirim wae pamajikan geus jamedut can kabeuri kongkol keur salat teh kabajang keur salat teh katempo pigaweun katempo rameteun katempo paculeun katempo garapeun kaciri keur salat ketika urang macakeun Allahu Akbar da urang mah sembrono keluar di WC ini kamar cangegang Allahu Akbar siga anu penjaga gawang rek main bola Allahu Akbar ari hatena ka manakan geus siap setan teh asup di otak anu tukang ti dieu sup ti dieu setan ngaganggu jalma tukang salat pasti salatna kunaon fawailul lil musallin tukang salat teh kana neraka tah gambaran nu kitu salatna allati ang salatihim sahun si sahun salatna cacak tukang salat kang kana neraka kobok anu cadu salat gambaran jalma hudang ti alam baas nubet di dunia na tukang ngamorekeun salat bakal ngamai letahna aja bakal lempang nage kusuku di poe kiamat teh bari bau kusukna gambaran jalma tukang ngamorekeun salat ditebongkeun ka Kanjeng Rasulullah tasbihan eusina neraka teh lolobana awewe lalaki ge teu pati sok karunya didedeukeun eusi neraka teh awewe lalaki ge teu pati saeutik adi lanceuk beburung gale beburung jaduk sarua eueuh nanaonan salat urang teh tanulungan salatkeun urang sakarat tanulungan salat urang di alam barzakh teh mantaknya angan tanya paatan salat urang di poe kiamat di alam hisab di alam bijak di alam tanulungan salat teh nyaeta salat nasi sahun teh sing tartib atuh menghadap Allah teh naon atuh nu mantak mohokeun hate ka Allah teh iwalti dosa wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin bersegeralah kamu mencari minta hampuranna Gusti atuh rek salat teh sing tartib beres wudu pangna dicontohan ku Rasul ngadoa heula nyang hareup kiblat osok tara udah wudu teh kos kanal ieu mana batasan kudu dikumbah banget teh lamun ibu-ibu wudu tos di make up da tos kawinan budakna abu cuy bibir geus siga hayang menang mencit bulu mata digeuk ku bulu mata muning abog deket ke pasar muning aya 10 cm mah bedakna geuna wudu teh anger bedakna anger bibirna anger siga hayang menang mencit atuh teu sasi lain teh wudu nanti di mana teu sawudu eta sasolat hukum fikih anu ngaturna rojaban ngataun wudu kitu patut tah sawuduna puasa salatna tah ieu mesin Isra Mi'raj teh lamun aja wudu banget tadi ketemu pokok koloteuna kudu asli kokoloteuna ketemu cek fikih eta teh sok tata cara ngisang ge aja can pati apal dicabokan ngumpul ke kodek teh aja lamun ngisang terus kahampangan dicabokan ngumpul ke kodekna pancen kakuduan kudu asup sakieu kudu kakumaha lobana awewe ahli neraka teh gara-gara tina suci bapak-bapak ge teu pati eueuh usum ayeuna mah kieu bari nangtung siga gogok disintrepane wungkul mingna teh teu dicalangapkeun angsorkeun deui we sletingna wudu cong we moal boga salat si lain teh oh anu ngabahas kitu
kumaha niat wudu sok diucapkeun hungkul ai hatena teu nganiatan eta teh geus parareot anu incuna ge geus ampi 12 niat wudu can bisa di bojong gambir mah kitu sia ini dia pada malapati Allah eta teh Allahu Rabbi sok kumaha nya salat usolli fardhu maghribi sunat eta mah wa talabudu biha sunnatun nu wajib mah dina hati tah wudu wale urang can pate bisa mantak sing tartib baca doana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin Allahumma ij'alni nuran fil ruhi wal jasadi wal qawli wal af'ali wa jami'il ahwali ya Allah ya Ghaffar ya Rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin aya asar tos wudu teh beungeut teh cahayaan tarangna cahayaan lain anu hideung bakat teh sujud tidak gol tarangna eta mah teh asar wudu mah lain hideung tarang katingali si akang mah tukang tahajud tukang sujud beri hideung tarangna ge pahili jeung lain geus sujud tidak gol dasar wudu mah muncul cahaya nu bener wuduna kunaon atuh cek hadis Rasul ku wudu teh mantak ragragan dosa leutik nu mana wuduna jeung nu kumaha daki jasad mah beunang ku sabun bener beunang ku lipboy beunang ku nupo kokotor ruhiyah urang anu mal beunang ku sabun da wuduna jasad wungkul sim kuring yang menang ilmu berharga ijazah tipun bapak mudah-mudahan di alam barjana ibu rama sim kuring tami-tami rahmat magfirah ridho Allah subhanahu wa ta'ala didiaki sim kuring yakin arah li ilmu arah li ibadah sim turung kanak incuna kabarukan ibadahna solehna jeung solehana amin ya rabbal sok mamatan kieu ka dieu ari wudu teh mana meunang ngasan ditanya balik di pasantren kuring mana menang bakalan apa tuh paling jarang dibakalan ada yang kan apa menang ngaji teh diberengi anak utolibin juga hiji bisa nepi ngaji lagi sarahna baca dibaca isya alhamdulillah sok kumaha cenah maneh wudu adieu cek hadis Rasul wudu teh mantak ragragan dosa leutik wudu nu mana ari wudu make up masih keneh anggar mah lain mantak ragragan dosa kalah kuduna ge namahan dosa kalah beuki bentol banget teh kumaha atuh kieu niatna biasa nawaitu al hadasil asghari fardhillahi ta'ala kieu namahanna niat abdi wudu ngaleungitkeun hadas alit tina sakabehna wujud lahir jeung batin fardhillahi ta'ala sok kitu tara pandi becaan ayeuna pang diulang ge nyiheji teh ngabecaan eta anu Allah dina i'anatul talibina nu Allah dina sapinahna anu Allah dina al-bajurina nu Allah dina riyadul badiahna ilmu kitu bapak diajarkeun ka urang tawa niat harus ke sarua kitu batin asing ka nu bakal menghadap Allah mah lain jasadiah ieu macan kana ruhiyah nu bakal balik ka Allah na sing horeng eta wudu anu mata ragragan dosa leutik lamun bisa ngawuduan batina kudu wudu di kumah kokotor hate urang di kumah penyakit hate urang eta siloka wudu teh bersihan kokotor hate urang yaumala yang pamumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim jalma nu kembali ka Allah disambut ku rahmatna magfirah ridho Allah lamun balik ka Allah mawa hati anu salamet bersih tina dosa ieu urang isrokeun wuduna urang mirajkeun salatna niat abdi wudu ngaleungitkeun hadas alit tina sakehening wujud lahir jeung batin fardhillahi ta'ala mali balikan deui sakudu apal sabalik adus kitu niat abdi adus
ngaleungitkeun hadas ageng sebut adus head adus ditumpakan ku bapakna sebut eta teh dina sakabehna wujud lahir jeung batin fardhu lillahi ta'ala salah abi akang henteu lepat abi akang henteu ieu mah menyempurnakan lain teu sah nu kamari ge ngan hayang langkung sampur leres kahartos eta sigana wudu nu mantak rakrakan dosa dosa gede mah anggar ditobatan hiji hayang barokah umur tadi can angeus salatna kumaha salat sangkan usuk yang hareup kiblat bismillah dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim pan hayang jauh dina godaan setan aya tangudna kitu dibaca rek salat ujung-ujung ayo Allahumma ftahli abwaaba rahmatika Allahu akbar heuh setan teh balakna hulu tukang teh asup udah baca bismillah na baca istighfar cek tadi nu mantap poho hate ke salat teh eling ka Allah dosa aku istighfar heula rek salat teh Astaghfirullahaladzim Allahumma ghfirli dhunubi fa innallaha ghafurur rahim Astaghfirullahaladzim sholawatna baca tungtungan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim turuykeun kana qomat Allahu akbar asyhadu an la qomat beres qomat karek Allah bayangkeun rek asma Allahna ek lafaz Allah ya Allah rek lafaz Allah rek lafaz la ilaha illallah bayangkeun ku memori ieu di dieu ayana memori ulah soten ngabayangkeun dan Allah asma Allah bayangkeun ku memori urang geus kabayang ku memori mantap menang dipanjangkeun lafaz Allahu akbar keur menyatukan jasadiyah memori urang jeung qalbiyah geus kabayang ku memori subhana latifatul qalbi kakarek nyebut abad terus itu sholat teh nu ngomong lagi encat kakarek diajar nu pinter sholat mah diajar kabeh tah ieu meusina Isra Mi'raj teh akal kapan wahyu Kangjeng Rasul disebut cek urang oleh-oleh Kangjeng Rasul ngan labut nyebut oleh-oleh anu beuki ngadahar nu teu beuki teu ngadahar nu daek salat nu teu daek teu salat ulah nyebut oleh-oleh amanat ti Allah kawajiban keur sakabeh umat Islam salat anu 5 waktu mantap sok urang isrokeun wuduna urang mi'rajkeun salatna moal mungkin urang seperti Rasul Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Mi'raj di Masjidil Aqsa ka langit ka-7 urang teh moal bisa tapi urang ngaisrokeun urang ngami'rajkeun amanat ti Allah kanggo umat kanggo urang sarereka salat anu 5 kahartos nu kadua urang angeuskeun nu kadua hayang barokah rezeki barokah rezeki cek tadi teh hiji urang teh saeutik mahi loba bisa merek barokah rezeki telebar dipake sedekah telebar dipake kamajuan agama telebar dipake peringatan Isra Mi'raj nu nyieun pelipis nu nyieun longsong nu nyieun lapis nu nyieun kuehna mudah-mudah pengorbanan ibu-ibu jeung bapak-bapak peuting anu ayeuna terselenggarana ieu acara mudah-mudahan sing dibarokahan rezekina ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal nu terakhir hayang barokah turunan urang tambih soleh ciri barokah turunan anak incu urang ngabanggakeun dunia akhiratna ngangkat derajat indung jeung bapana dunia jeung akhiratna Allahumma barik lana akhirna urang hirup hoyong dibarokahan dina segala aspek kehidupan urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin nuril maghfirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurir rahmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril barakah. Katalah sareng Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril maghfirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril rahmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril barakah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril maghfirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril rahmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril barakah. Nyangakeun mudah-mudahan manfaat amalan kamu kurang di bulan Rajab utamina umurna mah tepi ka bulan iraha wae. Amalkeun setiap ba'da salat bade 3 wangsulan bade 5 wangsulan mangga kumaha kamampuan. Hiji ujungna urang hirup di alam dunia hayang ditambih magfirah, hayang ditambih rahmat, hayang ditambih barokah, ujungna biridho kaya Allah. Tungtungan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril maghfirah, nuril rahmah, nuril barakah, biridhoka ya Allah. Sakali deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril maghfirah, nuril rahmah, nuril barakah, biridhoka ya Allah. Sing manfaat amin ya Allah ya rabbal alamin. Maslahat dunia rauh akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasida. Ibaratnya serengat teh mugi Gusti ngaberkahan bulan Rajab sareng Saban. Mugi Gusti ngadugikeun ka Amerika sasi Ramadan, sasi anu penuh ku rahmat, sasi anu penuh ku nikmat, ngalangkungan sasi Rajab, hasil maqsad sadaya umat. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Biridhoka ya Allah, biridhoka Allah. Barokah mausang sholawat mudah-mudahan urang anu hadir pengorbanan ibu-ibu bapak-bapak melaan hujanan di parayung biasana geus keukeup wayah kieu encan keukeup. Mudah-mudahan penting ayeuna Allah namplokeun barokah, Allah namplokeun rahmat, Allah namplokeun maghfirah, Allah namplokeun karidhoan ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal. Nu terakhir pidungan ti sadayana abdi sing tambih-tambih sehat lahir batina, awak hiji nu ngarongkung-ngbutuhkeun loba alhamdulillah. Terus sabaraha kabupaten terus kadampal ka Sumedang encan, ka Kawali Ciamis Murinjang kabupaten encan sing sehat lahir batina, sing nyaangan ilmu nak
kana dirina nyaangan ka umat dimanapun berada utami nama sing ngocor padilahna ka ibu rama simkuring kadini akid geus aya di alam dunia amin ya Allah ya robbal sakitu nu tiasa kasangakeun saninten buah saninten di parapatan hapunten abi hapunten bilih aya kalepatan bade ngahapunten lepatna tina kabogaran simkuring leresna tina agama sing janten ilmu nu barokah manfaat maslahat dunia rawu akhirat khusus kang abdi anu ngadugikeun umum kang sadaya anu ngupingkeun kalau ada semua di ladang boleh kita kudu mandi kalau ada umur yang panjang mudah-mudahan urang tawang bisa bertemu kembali jeung nyiheni nu geus mah leuwih batan siasanti hayang beureum hayang kate bade dicanang ka Cijulang abdi bade eureun lantaran geus capek bagus hayang pulang katuang mangeus sugan mahanan jeung nyuguhan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wa ridha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.